Neng Mang tadi ya, pas diajak di toko motor ke Bu Haji. Hah? Toko motor? Nu kumaha toko motor neng? Asa karak ngedeng ya am toko motor. Ih, toko motor tidak iya mah. Tak geuning toko motor teh, toko anu jerona motor kabeh. Sok ngirakeun maneh mah lain toko motor nu kitu mah dealer neng nu kitu mah ngaranna. Yang naon atuh Bu Haji ka dealer. Kapan Pak Haji ge bogaeun dealer mah. Pak Haji bogaeun dealer. Di mana Pak Haji bogaeun dealer? Asa karak apalah mah. Sok atuh ti poho tidak iya mah. Apaan age jeung sok dititah eta mau be ya ka dealer Pak Haji. Lain ka dealer neng atuh eta mah ka healer. Ka dealer. Healer neng, healer lain dealer. Dealer sok mereka domang da ari salah teh. Jadi ya sok mereka dubung. Sekali-kali mana ulin tukang kota geura, ke sawah, ke kebun, ya pantes we. Aduh, iya meripu, tak apalin dealer jeung healer. Lamun hel mah anu paragi wadah kue. Anu tina kaca, jangan anu tina plastik, teh ngaranna healer. Bukit parna, bukit dieu teh.